Jadi mungkin pertanyaan anak kunaon nih yang nyariosna bahasa Indonesia kumargi kapungkur nih yang nuju alitna sesah nyarios guru lesna ngajarna nganggo bahasa Indonesia akhirnya ngomongna bahasa Indonesia padahal putra Kang Didi mah teh alit sok nyarios Sunda ayeuna nih yang bade diajar nyarios iya lagi belajarin pancung potong kayu mohon ayeuna teh diajar nyarios bahasa naon dan ini ayeuna diajar nyarios bahasa naon nih yang teh Sunda ayeuna diajar urang teh bade ka mana ayeuna nih yang bade ka mana bade ka Jogja bade meser naon meser ke Taizom terus meser naon deui meser main-main dino-dinoan main dino-dinoan aku di yang pas tadi sumuhun nih yang teh betah di lemur pakuan teh betah kadi heula atuh sun aya heula nih yang na atuh nuju nyarios Sunda teh kadi nih Sunda teh ya dia jadi sekali deh nyari Sunda deh nyari Sunda deh laler mapai areuy nih yang tongorong laler mapai areuy nih yang lagi nih sekali nih yang kadi nyari Sunda kadi ngadeg sok laler mapai areuy laler mapai areuy batok kohok wadah huut huut bedog tembok ayo urang ka Jogja yuk hayu oke saya mau bade ka Jogja